Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilujeng enjing pamirsa sadayana. Alhamdulillah dina denget ayeuna arang teh sapa tepung lawung kangge ngabagi warta ka Balarea. Tepang deui sareng simkuring uswatan hasanah Sareng simkuring pun salfok Tetia Santi dina program Warta Sunda. aya nu bade didugikeun ka pamirsa dina sababaraha menit kapayun. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soekarjo Kota Tasikmalaya kakeum banjir akibat hujan gede nu ngarusak daya eta 27 Januari 2024. Akibatna cai ngeueum di sababaraha kamar rumah sakit, jakungna 30 cm. Kitu deui bagian handap ranjang pasien pinuh kakeueum ku banjir. Aya sababaraha kamar perawatan rumah sakit umum daerah anu kondisina leuwih handap ti permukaan jalan, nyaeta kamar rawat inap. Ieu janten salah sahiji faktor anu ngaharita dampak banjir dina rumah sakit umum daerah eta. Pihak Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soekarjo geus nyelengkepan upaya pemulihan jeung evakuasi pikeun ngatasi dampak banjir ieu. Pamirsa mung sakitu anu tiasa dipikahatur mangrupi informasi dinten ieu simkuring pun uswatan hasanah Sareng simkuring pun salfok Tetia Santi sejak amit mungkur amit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.